Bismillahirrahmanirrahim. Qala parantos ngadauh Allah Ta'ala bari nama haluhur Allah. Nisaukum ari pirang-pirang awewe aranjeun kabeh harsun eta teh kebon lakum pikeun aranjeun kabeh. Paktu maka kudu ngadatangan aranjeun kabeh harsakum kana kebon aranjeun kabeh. Anasyitum kumaha wae karep aranjeun kabeh. Waqaddimu jeung kudu migawe amal alus aranjeun kabeh li angpusikum pikeun pirang-pirang diri aranjeun kabeh. Jadi ari pamajikan teh eta ibarat kebon pikeun lalakina, maka eta si lalakina meunang ngadatangan eta kebon hartina ngagaulan pamajikan-pamajikanana kumaha sakahayangna. Al ayata kudu nuluykeun anjeun kana ayatna. Wa sababun nuzuli hadhil ayati jeung ari sabab turuna ieu ayat annal muslimina eta saestuna muslimin. Qalu eta nyararita itu muslimin kana lapad inna saestuna urang sararea. Nakti eta ngadatangan urang sararea an-nisa aka pirang-pirang awewe barikatin barina pirang-pirang anu nongeng. Wa qaimatin jeung pirang-pirang anu nangtung. Wa mustalqiyatin jeung pirang-pirang anu nangkarak. Wa mim baini aidihina jeung ti antara pirang hareupna ieu nisa. Wa min khalfihina jeung ti antara tukangeunana ieu nisa. Ba'da ayyakuna dina sabadayen kabuktian naon al-ma'tiyu tempat anu didatanganana wahidan eta anu sahiji. Sabab turuna ayat dauhan Allah nisaukum harsulakum pa'tu harthakum annasyitum wa qaddimu li anfusikum teh nyaeta jalma-jalma muslimin nyararita kieu. Cek muslimin urang sarerea sok ngadatangan sok ngajima ka pamajikan-pamajikan urang sarerea teh kalayan posisi nu berbeda-beda. Terkadang bari nongeng wow, terkadang bari nangtung, terkadang bari nangkarak, terkadang sok ti hareup, terkadang sok di tukang. Tapi sok sanajan beda-beda gaya, beda-beda posisi, tetep ari nu dijima nama liang pagina, liang kemem gitu nya. Eta sanajan beda-beda posisi, sanajan beda-beda gaya, tetep liang nama kana liang hareup teu kana liang tukang. Pakolat tuluy nyarita saha al yahudu jalma Yahudi ma antum teu ari aranjeun kabeh illa amsalul bahaimi eta kajaba pirang-pirang pantar pirang-pirang sato lakinna tatapina urang sararea nakti eta ngadatangan urang sararea hina kaitu nisa ala hayatin netepan kana tingkah wahidatin anu sahiji. Wa inna jeung saestuna urang sararea la najidu eta yakin manggihan urang sararea pitauroti dina kitab Toret anakula ityanin saestuna saban-saban ngadatangan tuta anu didatangan saha an-nisa'u pirang-pirang awewe goirol istilqoi salianti bari nangkarak danasun eta teh kokotor indallahi disandingeun Allah. Tapi cek jalma-jalma Yahudi kieu menanggapi caritaan jalma muslimin anu tadi. Cek jalma Yahudi aranjeun mah muslimin teu beda samodel sato. Piraku cenanya ngadatangan pamajikan-pamajikan kalayan gaya-gaya nu berbeda gitu.
kaula mah sararea ngadatangan pamajikan teh ukur kalayan sagaya saposisi we bari nangkarak pamajikan anak tuluy kuring ungkuy-ungkuyan di luhur ceuk eta jalma Yahudi kaula sararea mangihan dina kitab Toret bahwa jalma nu ngadatangan ka pamajikanana salian ti bari nangkarak eta teh mangrupakeun kokotor disandingan Allah cenanya ceuk Yahudi Fa'akdaba tuluy ngabohongkeun saha Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala al Yahuda ka Yahudi Papi hadhil ayati maka eta tetep dina ieu ayat dilalatun ari nuduhkeun ala jawazi ityani rajuli kana meunangna ngadatangan lalaki zaujatahu ka pamajikanana rajul ala ayi kaifiatin netepan anu mana wae tingkah atawa tata cara wahalin jeung tingkah saa anu karep ieu rajul min kiamin nyatana tina nangtung wa kudin jeung diuk wastil koin jeung nangkarak wa min ayi jihatin jeung ti mana wae jihatna arahna saa anu karep ieu rajul min pauk ti luhur wa min tahti ti handap wa min waroin jeung ti tukang wa min kudamin jeung ti hareup wa pi ayi waktin jeung dina anu manae waktu saa karep itu rajul pilaili tegasna dina waktu peuting awin hari atawa dina waktu beurang badaan kana dina sabadayan kabuktian ieu ityan bisomamin eta dina liang wahidin anu sahiji jadi tadi teh kieu ceuk muslimin kaula sararea ngadatangan pamajikan teh kalian berbeda-beda posisi tapi ceuk jalma Yahudi aranjeun mah jalma muslimin teu beda samodel sato cenanya sabab kaula sararea manggihan dina kitab Toret jalma nu ngadatangan pamajikanana salian ti posisi nangkarak eta teh kokotor mungguh Allah tapi fa'akdaballahu ta'ala al Yahuda ku Gusti Allah dibohongkeun eta Yahudi teh dibohongkeun kumaha nya caritaan Yahudi eta teh bohong da dina ieu ayat nu di luhur nisaukum harsulakum patu harsakum annasitum wa qaddimu li anfusikum eta teh nuduhkeun bahwa meunang ngagaulanana lalaki ka pamajikanana ala ai kaifiatin kumaha wae posisina min kiam erek nangtung wa kuudin erek diuk wastil koin jeung rek nangkarak bebas wa min ai jihatin sa min pauk wa min tahti wa min waru wa min kudam di mana we jahatna bebas erek ti luhur erek ti handap erek ti tukang erek ti hareup wa pi ayi waktin saa jeung dina wae waktuna bebas pilail awin nahar rek dina waktu peuting erek dina waktu beurang nu penting catatan kudu kana liang eta ulah kana liang anu tukang wallahu a'lam